Ket ka badag kieu pinang. Badan bibitnya. Pinang teh mah aduh ket ka gumuleng kieu Ya we di samara beureum we pinang mah. Atuh eceum meureun dipasakan hiji ngagelempeng ke mah engke aya nu meser kumaha dikeuretan geus asak. Piraku badag kieu pinang atuh kunaon dikeuretan heula we ieuna atahna kawe digoreng heula. Ras we di samara bumbu beureum teh geuningan. Di samara bumbu beureum geuningan teu nya da engke ngajuana kumaha hijian mah. Kece ngijirna kumaha atuh da moal kabuat cenah meuli 100.000 mah dinu kitu mah. Urang mah biasa we anu pasaran teh 5.000 bere, 10.000 bere. Ulah mahal-mahal teuing. Ari hayang ka Jojo dagang teh. Samara sing alus ulah dapur. Kece mah unggal minggu we riweuhnya ieu teh duh. Kece bala-bala riren heula. Anjing mah ieu heula we meureunna nya asakan heula, masak heula. Eta dongengnya asa inget zaman Bareto ngademo we ngadengekeun dongeng baheula teh. Mun kuring keur hayang nyumput cacak aya di dinya. Genyer erek deui. Nya lah diloba kieu ieu pigaweeun beuh. Can genyer sik-sikeun teh nya anu mereka kembali teh geuningan tah ieu nu kieu. Genyer ieu genyer sareng naon ieu campurna ieu sareng oncom sareng tempe. Sareng tempe dan dimarontok kieu nya ieu genyer beuh. Di mana ieu maokna si Sansan. Teuing di sawah saha atuh itu budak teh nya ngaragenyer teh. Ket ka Hararejo kieu duh. Heula ceh hiji-hiji atuh cabe oge encan eta abi teh. Ngebereg eceum mah lah mari pigawean teh. Ket kariweuh kieu duh. Tah sakieu we teh cabena mah lah. Bawang daun ieu kumaha apalun kan sabekeun. Tahu. Masak dapur. Burkol can